Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratina bil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa zurriyyati wa ahlil baitil kiram. Tumma ila arwahi jami sahabati wal qarabati lillahi rasul sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Suma sibtaini syarifaini al-Hasani wal Husain Suma siddatil kamalati Talata wa Zubair wa Abdurrahman wa Syahdi wa Sa'idi wa Abi Ubaidah radhiyallahu anhum ajma'in. Thumma ila arwahi jami'al ta'ala ina makana minal masyarqil al-maghrib khususan jami'il mu'alifil kutubil ladina ta'alamna wa alamna bi ulumihim khususan mu'alifil hadal kitab wa jami' masyayikhina khususan syekhuna wa nafa'ana Allahu bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala allazi la nabiyya ba'da. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Iftah lana futuhal arifin ya Allah ya arhamar rahimin. Para sepuh, bini sepuh, bapak, jamaah sadaya nusami hadir hormatan pribados. Alhamdulillah wa syukru ala mi'amillah pelayan pitulung Allah Ta'ala
urang sadaya dina kesempatan wengi Salasa nu ayeuna masih dipaparin kegiatan kesempatan dapat beraktivitas di tempat anu kacida mulia di hadapan Allah Ta'ala. Dina raraga urang sadayana milarian ilmu agama Allah Ta'ala, harapan mudah-mudahan semakin kuat nilai keimanan keislaman urang sadaya nu baris hal nganterkeun kana gerbang kebahagiaan dunia oge akhiratna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat salam pamudah-mudahan sapapaosna dikucur kulunturkeun ka panutan alam urang sadayana yakni baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tilap ka kulawargina para sahabatna tabiin itba'u tabiin dudugi ka urang sadayana. Harapan pamudah-mudahan urang sadaya kaangkeun umat mantena kenging syafaatul uzma kelak di mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sepuh urang teraskeun deui kana hajja urang sadaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taharatun sareng suci anin najasati tina pirang-pirang najis bisaubi dina anggean wal badani sareng badan wal makani sareng tempat wasatrul aurati sareng nutupan aurat wastiqbalul kiblati sareng madhep ka kiblat. Beres urang kamari ningakeun tina hal ihwal nu berkenaan sareng hadas, termasuk kamari urang ningakeun tentang bab wudu anu hal eta sebuah proses bikin ngalakukeun aktivitas nu berkaitan jeung wudu, diantarana nyaeta salat. Termasuk syarat salat salajengna wa taharatun anin najasati misti kedah suci tina najis. Najis secara garis besar kabagi tilu. Aya najis mughaladhah, aya najis mutawasithah, aya najis muhabbabah. Kali deui.
Najis secara garis besar kabagi tilu. Hiji najis mughaladhah, kadua najis muhaffafah, katilu najis mutawasithah. Nah, najis mughaladhah, teh najis anu diakibatkeun ku gogok jeung ku bagong. Termasuk wapuruihima, turunan tina naon, tina bagong, tina gogok, eta kalebet kana naon, karena najis mughaladhah. Jadi pala putu mantu gogok jeung bagong eta sadayana kalebet naon, najis mughaladhah. Disebut mughaladhah teh karena berat pikeun nyucikeunana. Jadi sucina mughaladhah mah hiji ku ngaleungitkeun jentul datiah eta najis, kadua dikumbah ku 7 kumbahan, salah satu tina nu 7 teh kunaon? Make taneuh, disebut mughaladhah. Nomor kadua najis teh muhaffafah. Ari najis muhaffafah mah najis caiki ih budak lalaki anu can barang daharna naon? Salianti cai susu indungna. Oge can tepi umurna karena 2 tahun gitu. Kan ku kiwari mah geus jarang muhaffafah mah. Budak karek hol geus di wawalan promina bener. Kamu si sagieu mah karek lahir geus di wawalan kuku 4 tahu. Ya. Geus jarang ya nama muhaffafah gitu. Jadi muhaffafah mah disebut muhaffafah itu karena enteng dina nyucikeunana. Cukup dinaon, dicepret-cepret dina naonna karena datiah najisna gitu. Ngan mu disebut muhaffafah mah najis caiki ih budak lalaki anu can barang dahar naon-naon salianti naon? Asi nu jadi indungna. Cai susuna gitu. Oke, umurna can tepi 2 tahun. Berarti sok sanajan budak gitu lalaki gitu can tepi 2 tahun tapi geus ngadahar kupat, geus ngadahar liwat, geus lain muhaffafah teh eta. Fikih teh. Katilu najis teh najis mutawasithah. Taya perlu orang terang sabab berdampak karena ibadah salat urang. Nah, najis mutawasithah, ari najis mutawasithah mah najis salianti mughaladhah, salianti muhaffafah. Berarti salianti mughaladhah jeung salianti muhaffafah itu sadayana masuk kana najis mutawasithah. Tak loba mutawasithah mah. Ge kabagi-bagi mutawasithah teh aya nu hukmiyah, aya nu ainiyah. Dina cara nyucikeun ge benten. Seperti naon nyaloba salianti mughaladhah jeung muhaffafah eta sadaya lebet kana mutawasithah. Seperti naon tai cak-cak, kompol si agil eta mutawasithah asupna gitu. Beun eta mah tos eta mah nya. Termasuk syarat salat teh jalma mesti kedah naon? Suci tina naon? Tina najis. Pisaubi dina anggean, kade anggean anu diangge ku urang pikeun tetepan teh pikeun salat kudu suci. Wal badani badan urang ketika rek salat mesti kudu suci tina najis gitu. Di samping kamari urang suci tina naon? Tina hadas 2 mesti orang kudu suci tina naon? Tina najis. Kade bahasana suci lain bersih. Kenapa? Karena nisbat antara suci jeung bersih beda. Tidak setiap barang bersih eta naon? Suci. Nya kitu deui henteu setiap suci eta naon? Bersih. Tapi terkadang kumpul antara suci jeung naon? Jeung bersih. Jadi bersih lain suci, suci oge terkadang lain naon? Lain bersih. Contoh suci nya suci nya bersih seperti iya ya. Ya nyarnya seuh keun bae teu nanyakeun ge. Ieu sorban anyarnya seuh suci nya bersih gitu.
Nah, tuluy we ieu sorban teh sisa gieu naon ngoeh ngadahdir gitu. Dipake hees. Tuluy kadahdiran saeutik dahdir mah gitu. Eta koeh najis ya. Dahdir najis ya teh. Tak sing beda pakaian jang salat jeung pakaian jang kulem. Sakurang teu apal pan itu keur sare teh urang teh ngoeh henteuna gitu. Sabari koeh mah pan kaluarna tina naon? Tina kadut urang. Cenah teu karasa kalau udah keur hees keur rasa kumaha. Tah eta koeh najis gitu. Tuh sorban teh kakoehan misalkan kadahdiran gitu. Ieu teh bersih sorban teh, tapi hukumna naon? Najis. Gitu. Jadi itu setiap bersih eta naon suci. Sok sanean bersih koehna mangan saeutik atawa getih saeutik kagetihan saeutik misalkan reungit ditepak tek tuluy narap kana sorban saeutik gitu. Ieu bersih sorban tapi teu suci. Aya deui suci tapi teu bersih. Berarti halana urang musim hujan ini timah ke masjid make sendal capit gitu. Biasa kan sok setengah capit sok naon nyepret gitu kan ke tukang teh pakai sarung naon bodas misalkan gitu ketinggal itu cepretan tina naon tina senal teh taneuh kana naon kana sarung teh berarti eta sarung jadi naon kotor tapi suci. Lamun urang ngayakinkeun bahwa eta taneuh gitu ayeuna napalna tai kenari mah nya najis ya ngeur gitu atau urang ngaliwatna misalkan kalaliwatan di mana eta tempatnya tempat nganggo naon doma misalkan tuluy ulang lempang di dinya yakin kana naonna gitu aran doma ban gitu di mana wae gitu dina motor ge cepratan motor kumaha keyakinan urang kembali kana keyakinan urang lamun urang yakin cepretan eta motor teh taneuh yakin taneuhna taneuh suci ngaran di jalan misalkan kamu hujan gede mah pan gitu kabawa palit sok sanajan di Cimindi tempat naon aya sado gitu lamun hujanna gede yakin palitna kembali kana keyakinan urang lamun yakin eueuh najisan dina eta dina naon suci ngan lamun teh mah urang mangmang gitu ieu teh da urang teh ngaliwat teh ka Cimindi teh loba naon tai kuda gitu dak kue kamang-mangan eta ieu suci henteu suci cokot nu yakinna naon henteu na sabab nu jadi mang-mang teh kunaonna teu suci na gitu ngan lamun yakin misalkan hujan pada yakin ka bawa palitna gitu tuluy eta mah sesana urang pas ka dinya teh itu yakin teu ngaliwatan naon tai doma tai naon kuda kotorna eta teh yakin dina taneuh kembalikeun kana hukum asal taneuh hukumna naon suci gitu. Maka suci we. Eta baju eta sarung kotor tapi naon suci ngan biasana barang anu suci masuk naon bersih itu eta termasuk mistik urang kuda suci tina naon tina anggean urang salajengna suci tina badan kada urang tina badan mesti kuda suci terutama urang tina naon dina ngisang ya kahade jadi ngisang teh gitu kade cek kamari pan kade nya ulah tepikeun ka ngompol bari naon bari nangtung ya beta teh madarat cepret gitu ceret ka ditu ka dieu ke dina susucina hese gitu ada dia susuci teu saeutik jalma nu diusapan hungkul nyaah padahal tara dipake nyaah gitu kumaha halus nama tah gitu cokot mentina gayung misalkan ieu nu kenca nyepengan ieu nu katuhu ngawurkeun nah gitu. Lain ku ieu duanana ieu ka dieu berarti ieu posisi jadi najis gitu nyokotnya jadi najis deh tuh lo yang mau suci-suci gitu jadi ku ieu dikucurkeun ieu nu ngabersihan gitu susuci teh dina ngisang teh sanajan cara mun bari mani misalkan langsung we diasongkeun kana naon kana keran dina naon
Jadi ngubahna lain ngubah gitu, lain diusapan ulah pedah. Nya aku teu dipakena jadi diusapan. Nah, tingali we eta aya asarna teh aya tapakna teh. Ya, mun aya tapakna berarti yakin anu keluar berarti batal. Najis berarti. Ari kitu mah teh aya tapakna sok sanajan hitutna badag. Sa-RT kadenge misalkan haid eueuh tapak mah. Bahkan lamun keur salat urang sok aya nian gitu. Kade dina sapali hadis geuningakeun termasuk setan teh ngaganggu dina hal eta. Jadi kembali karena keyakinan orang, sebab al yakin itu la yuzalu bisa. Gitu. Ya lamun keyakinan orang hitutnya berarti hitut. Lamun keyakinan orang teu hitut, keur salat nahan hayang naon, hayang hitut, wajib hukumna kade. Dina keur salat wajib hukumna nahan hitut. Nahan hayang BAB, hayang ngompol keur salat wajib hukum. Kecuali lamun teh mah geus teu kuat. Geus teu kuat gitu, sehingga lamun teh mah ditahan teh pasti anggar keluar. Eta mah beda deui masalahna kudu di. Makana lamun urang hayang hitut, hayang ngahampangan atau hayang naon BAB sadacan salat, misalkan keur beres adzan hayang hitut misalkan tuluy ditahan kurang teh. Eta teh makruh eta. Makruh. Jadi samun sancan komat mah mesti hitutkeun. Sebab jelema hayang hitut teh sabaraha juta, urang mah kalah ditatahan. Kesehatan ada ngompol yang ngompol tapi lamun teh mah geus naon geus salat prak salat ulah yang ngompol mesti kudu ditahan urang gitu ditahan hayang hitut hayang BAB ditahan kecuali lamun teh mah geus teu kuat sehingga lamun ditahan ge anggar pasti bakal keluar eta mah atos batalkeun gitu itu makruh eta teh nahan naon nahan hitut, nahan komal mun teh mau boga panyakit termasuk bisa jadi haram sabab ieu naon jadi matak madarat kunahan sementara hal eta teh pan anugerah di Allah taala. Lajeng wal makani jeung dina tempat mesti kudu suci tempat nu dipake salatna. Baju awak tempat nu dipake salat mesti kedah naon suci tina pirang-pirang najis. Gitu. Walaupun mah aya najisan, ya berarti syarat salatna teu naon, teu sah. Lamun syarat salat sah teu sah, berarti salatna nya teu sah. Ditarima teu? Wallahu a'lam. Urusan ditarima jeung henteu teu lain urusan urang. Gitu. Nya saha urang, termasuk dina aktivitas urang teu aya hak yang urang pikeun ngahukuman seseorang. Si eta kitu, si eta kieu. Terkadang sok disalirukeun, atanapi sok memberikan sebuah naon hukuman ka jalma anu memang sok diakurkeun jeung kaayaan diri teu meunang. Cukup we gitu. Dan boga hukum saha? Allah taala. Diganjar jeung henteu perkara eta mah urusan Allah. Ngan secara naon? Secara berjalanan ibadah tangtos painten. Urang ibadah teh hayang nepikeun kana sah eta anu matak nepikeun kana diganjarna hiji pagawean. Gitu. Tak kade teh dina salat gitu termasuk syarat salat teh jalma mesti kedah suci tina najis baik tina anggean tina naon, tina badan, oge tina tempatna. Termasuk hate make sajadah nu lain hak urang. Gasab, eta gasab hukumna haram. Kecuali sajadah nu disimpen di masjid. Berarti eta mah geus dinaon diwakafkeun jeung masjid teu naon-naon. Aya kitu memakai apal, eta teh sajadah siar behek, tuluy urang dipake. Gitu. Teu aya niat rek nyokot make we, berarti ngaran make teu bebeja eta teh gasab teh anu teu aya naon teu aya maksad rek ngamilik gitu. Beda jeung maling, ari maling mah paniat gitu. Maling mah gasab mah henteu. Jadi aya maksud rek naon make hak batur tapi moal dipimilik ku diri gitu. Da gasab gitu. Nya aku eta gasab teh gitu. Eta gasab teh gitu.
Ya orang make barang batur, hak batur teu bebeja, tapi maksud rek dibalikeun deui. Heuh eta teh itu gasab teh eta teh. Itu jadi nginjem engke bebejana teh eta teh gasab teh gitu. termasuk senang. Matak terkadang eta teh hal nu sangat sepele tapi luar biasa dampak tina hal eta teh. Ieu jalma biasa, nah lamun geus kabiasakeun kana hiji perkara anu terkadang eta dianggap leutik, eta teh bisa jadi gede gitu. Dosa leutik teh lamun ditobatan, ai tuluy dikeureuyeun mah leutik teh jadi naon? Jadi ngagedean. Ai dosa teh pan cek bahasa Arab mah danbun gitu. Ari danbun teh naon? Buntut. Ieu jelema semakin panjang buntutna semakin hese diajaknya ibadahna. Ieu dosa teh termasuk hal anu matak ngahalang kana refleksna diri pikeun ngalaksanakeun naon rupaning parentah Allah taala gitu. Eta gasab eta teh kewah urang ke bebejana geus eta teh gasab teh teu meunang haram. Sajadah misalkan apa eta nu syarbek dulu urang dipake gitu. Kecuali kieu geus aya naon, geus aya bahasa misalkan namun dikobong antara si arbehek jeung si anu eta geus sapake baju teh segala rupa ge sawe. Dal di pondok pada kitu, matak kunaon gitu. Emosional seorang santri itu luar biasa. Gitu. Beda bahkan asa leuwih ti dulur gitu. Sabab naon? Sabab hirup di lemur batur memperjuangkeun segala rupa aktivitas teh eueuh deui pakumahan teh gitu. Iwal teh jeung babaturan batur sakobong, batur sakelas, matak hubungan emosionalnya itu parat tapi kan geus di lemur ge gitu. Tarasa keneh gitu. Wani itu wani ieu ka imah geus asa sasaha gitu. Tah kecuali begitu, misalkan geus aya bahasa geus teu moal aneh teh lamun eueuh teh geus pasti gitu. Ku si eta gitu. Gitu. Babaturan urang ai kitu mah teu naon. Hartina geus apal ulima ridho uhu gitu. Urang geus naon ridho gitu kana hal eta. Sabab geus aya naon misalkan aya bahasa gitu. Eta teh naon misalkan urang tim ludo di mana aya senal eueuh bae ku urang eta teu naon gitu. Aya geus aya naon mah saya bahasa mah gitu. Artinya kita dijagi hal ieu teh. Sabab najis teh mangrupakeun hiji kokotor gitu. Najis teh mangrupakeun kokotor, ngaran kokotor gitu. Tangtos hal ieu nu matak bisa ngahalang kana naon rupaning perkara nu dipilampah ku urang. Atuh salat. Salat tangtos, syarat salat teh mesti jalma kudu suci tina naon? Tina najis. Artina gitu. Tina hal ieu tangtos gitu. Sangat mempengaruhi sekali. Najis eta mempunyai dampak yang sangat luar biasa karena hiji pagawean anu suci ya. Angkat mesti kedah suci. Kan kade najis teh anu dihampura oge. Perti getih urang ateul digaro gitu. Tuluy keluar getih. Tah tingali getihna. Lamun eta getihna getih saeutik, berarti saeutik di dieu ukuran saeutik teh cek adat. Lamun cek adat, cek kebiasaan orang, ukuran sakitu mah saeutik, ternyata dihampura. Ya lamun cek adat gitu, getih sakitu teh kaasup kana getih loba, maka eta getih termasuk naon? Teu dihampura eta mah najis. Berarti urang keur salat sok ateul nya. Aya ateul. Teu di naon? Digaro. Ngan kade ngagarono ulun. Misi eta kaasup kana batal ge 3 kali. Ku curug cukup. Gitu. Tah digaro bukan dicocok misalkan teu karasa gitu. Kegetihan lamun ieu getih kaluar nangan saeutik ukuranna kumaha saeutik lobana ukuran saeutik lobana eta getih ceuk adat ceuk kebiasaan urang berarti lamun ceuk adat eta getih saeutik dihampura enta artina henteu mata kabatalkeun gitu kan lamun teh cek adat kitu sakitu teh loba gitu eta mah mata kabatalkeun kana naon salat sabab sarwajing najis anu teu dihampura. Kumaha? Oh, teu naon lain keur salat mah.
akhir salat. Bau kesang kumaha di Bau kesang? atau kumaha biasa kami pernah oke lamun salat sok aya nu bau kesang gitu. Teu naon kesang. Teu naon teu. Kan eta teh. Teu naon. Teu naon eta mah ngan meureun nyalah asa kurang ieu gitu. Eta teh ngaruh gitu. Batak kunaon pan sunat sesengitan urang teh gitu nya. Eta mah tahu diri we lah gitu. Ieu nu rumasa burket wayahna gitu. Nah, eta teh ngaruh betul eta teh. Kagigireun teh eta teh pan. Komo takbiratul ihram teh kan. Allah, eta semerbak eta teh lumayan. Ngaruh eta teh kana khusyuan teh eta teh. Matak sunat teh tatkala urang salat teh kudu susuci. Termasuk kan dina wudu teh. Eta teh pikeun ngilangkeun syariatna mah kokotor nu aya dina badan urang, hakikatna mah kan kokotor hati-hati urang gitu, ruhaniah urang. Teu naon ari bau eta mah kelek teh naon atau bau kesang gitu. Teu jadi masalah teu najis gitu, teu najis kesang mah gitu. Ngan eta teh ngaruh matak nu rumasa mah nya gitu. Ayahna we sing boga Rexona Rexona ulah bikin semerbak. Cai mani suci hukumna tapi wajib adus. Contoh ya urang sare ngimpi misalkan di budak bagong gitu, bagongna tapi nu geulis ngimpi gitu, sehingga udang teh duh ya sarung ngamokot kunci pejuh gitu. Eta suci, sarung nu kakeunaan ku cai mani eta suci. Sabab cai mani hukumna naon? Suci, tapi mani ngawajibkeun kana naon? Adus. Gitu. Eta sarung bisa dipakai salat ya bisa gitu. Yang meureun aya najis ceuk lugot teh pan sakur-sakur nu geuleuh gitu. Eta ngaranna naon? Najis ceuk bahasa teh setiap perkara nu geuleuh eta naon najis tapi ceuk lugat lain ceuk istilah. Sah pakai salat sah lain najis teu najis gitu. Cai mani kade cai nu kaluar teh aya mani, aya wadi, aya madi. Kade cai mani mah cirina itu kental ngeunah karasana. Urusan loba jeung saeutik teu jadi masalah, tingali heula eta ciri-cirina gitu. Ciri-cirina ari cai madi mah di mana jalma geus barang gawe berat, geus ngecor, geus ngangkutan batu berat, geus barang gawe berat, biasana ketika reker ngompol atawa henteu jol cara anu kaluar. Nah, ta eta sebutna cai madi. Najis eta. Najis cai eta. Tinggal lamun keuna kana kolor, najis eta kolorna. Aya di wadi. Ayu wadi mah ketika ningali bool ucing dengan gemilapnya malu mah tunggu selilawan kok ningali ucing ya pantiasa ningali ya. Ucing teh di calana gitu. Pang we gitu. Geus eta jeung aya ceret teh saeutik gitu. Tapi teu geunah kaluar teh teu aya naon teh rasa kaluar tah eta mah wadi najis eta hukumna teu wajib adus. Nu wajib adus mah naon? Mani. Cirina mani mah eta lah. Ciri mani mah biasana kental, semu bau naog ya kokonean bobodasna naog tuluy ngeunah karasana. Icing sagil sia moal apa we. Enggeus eta meureun kaluar ieu. Eta ye aya cai mani, aya cai madi, aya wadi, aya di Cipapang. Gitu tah anu eta mah anu suci mah mani hungkul, cai mani mah suci teu naon gitu. Lajeng eta nya jadi kedah suci tina anggean badan oge tempatna termasuk sok sana dina teh hal urang gitu teu make sajadah mesti kedah suci nu dage salat gitu. Kedah suci nu dage salat maka mun urang di bumi gitu nya tak di dia di kulahan lain naon jangan jaga gitu komo
aktivitas barudak minimal di kulahan mah asup ka masjid teh gitu bisa terjaga piraku kudu ditungguan kurang gitu. Minimal ada upaya kadinya lah gitu lebih menjaga gitu ngan caina kahade kudu dua kulah aya nian kulah teh caina kurang dina atuh anggar-anggar keneh cai nyeun kulah di lawang masjid tapi kulahna leutik gitu kurang tina dua kulah posisi ayeuna nya atuh akur cek kamari kan di mana cai saeutik katibaan najis maka jadi naon mutan najis sok sanajan tidak berubah warnana ambe jeung rasana ieu mah leuwih dua kulah gitu. Minimal ngajaga kana eta terus seperti halna urang di bumi gitu ya komo buka urang kali alit mah gitu sae urang disenal bisi kan urang teu apal tina cipratan cipapang najis dina WC atau kumaha gitu nah, sae ngangesna ai kitu mah misalkan budak leutik urang teu boga budak leutik gitu. Itu naon penting sih yakin kana suci na eta teh hal gitu. Nah itu ya jadi najis tina angean tina badan oge tina tempat mesti kedah suci eta teh baju nu dipake salat awak nu dipake salat oge tempat nu diangge salat teh mesti kedah suci lamun najis berarti syarat salatna teu kabawa gitu lamun syarat salatna teu kabawa berarti teu sah salat nah ya tak kade itu lain masalah alus itu lain masalah anyar kan tapi naon anu suci bahasana lain masalah bersih cek tadi kayak gitu ai bersih ari najis mah gitu ulah peda anyar gitu lebar gitu ulah kena najis mah gitu sageun urang lebaran make baju anyar baju kamemet tuluy kanajisan saeutik lah da saeutik ye ka anggar gitu ari najis mah teu sah eta nya salatna wasatrul aurati salajengna mesti jalma kedah nutupan aurat syarat salat salajengna nomor katilu nyaeta mesti jalma kudu nutupan aurat perkara nutupan aurat nyaeta anu katempo ti hareup ti tukang jeung ti gigir lain ti luhur jeung ti handap gitu anu katempo ti hareup ti tukang ti gigir berarti orang kudu apa batasan aurat auratna lalaki teh baina surah wa rukbah auratna lalaki teh nyaeta antara bujal jeung tuur ada kade mesti kedah naon kedah katutupan eta aurat urang gitu nya aya aurat teh naon aurat teh sesuatu perkara anu haram ditempona eta aurat gitu ta urang teh ulah lalaki mah baina surah wa rukbah gitu antara naon antara bujal jeung tuur aurat urang teh gitu dia kaluhur mah lain aurat gitu. Ti tuurnya handap lain aurat gitu berarti batasanana teh mun tuurnya handapeun tuur mun bujal lain pas bujal tapi luhureun naon bujal saeutik gitu sehingga lamun teh jalma salat teu boga baju boga sarung hungkul teh naon salat misalkeun kunaon sarung hungkul sakatutupan gitu. Kan eta termasuk sul adab gitu. Ai ka onangan make jas. Rek madep ka pangeran make sarung hungkul. Ngan misalkeun urang posisina keur madarat, keur nyaba, keur di leuweung misalkeun. Nu penting mah tutup aurat gitu. Katutupan aurat. Hartina katutupan teh teu katempo. Sok sanajan ditutupan tapi katempo anggar we. Ditutupan mah ditutupan tapi ku plastik anu transparan gitu atuh keneh kehet gitu keneh kehet eta nah ada tukang ngaroko mah itu barolong kade eta teh pas tahiyat awal misalkan nah bolong ieu teh katingali ping-ping teh batal salat nah maka sae ulah dirangkep kurang pakai celana sapina komprang barudak santri mah ayeuna mah geus teu warawuhun jeung komprang barudak caralana itu si anu nyodok jadi bahasana satrul aurah artina nutupan ngaran nutupan berarti teu katempo
Oh itu. Ya sok sanajan ku urang ayeuna ditutupan tapi masih kena katempo mah teu kaasup kana satru. Maka beda. Tina salat satrul aurah oge ka mayit mah bahasana naon? Kapnu. Maka kunaon para ulama khususnya di kalangan urang di sasarung eta fungsina eta gitu. Sabab lamun teh mah bahasa nakapnu nutupa mungkus gitu. Ai mungkus mesti kudu naon rapet. Ya. Rapet ningali model mayit. Eta lain satrul aurah tapi kapnu nutupan bahasana. Mungkus. Gitu. Mungkus mayit. Fardu kifayah teh kan nomor katilu teh naon? Kan nomor kadua teh naon? Eta mungkus mayit. Kapnu teh naon? Mungkus. Lain bahasana lain satru, lain nutup. Tapi kapnu mungkus. Artina gitu. Kunaon make sarung supaya teu katempo, lukak-likuk anggota badan urang teh teu katempo. Beda aya urang make legging gitu. Katutupan eta katutupan mah ngan bentuk kata naon? Bentuk tubuh urang katempo. Sok sanajan sah ukuran sama ngan eta teh kirang sae gitu. Kirang sae. Maka kunaon ketika sholat masuk di make sarung gitu. Supaya kena kana naon? Kana nu dimaksud wasatrul aurah, nutupan aurah. Pada Allah taala nguningakeun dina hal ieu khudu zinatakum inda kulli masjid. Artina kudu papaes di dinya teh inda kulli masjid tatkala urang rek asup ka masjid. Artina papaes di dinya teh nyata dimaksud naon? Gigindingan dinya teh naon? Baju. Ari fungsi baju teh nyata jang nutupan aurat baju. Lain jang gagayaan ieu. Jadi fungsi baju teh jang nutupan aurat. Sok sanajan gaya ari bujal ka deuleu mah nya. Lain baju kata mah gitu. Bangayna mah kitu, nyaho eta teh baju adina. Naik motor tadi kahanap-hanap pun di peureut kahanap itu. Nyaho eta teh baju saha? Adina dipapake keneh termasuk ada ya ketika orang sholat make kaos atau make kamis nah kenaon baju nu leutik ketika ruku otomatis baju sok naon katarik ya sok katarik eta cengcelengan sok katempo eta batal sampai eta termasuk naon termasuk orat jadi nu maksud naon teh dibujal teh lain bujal lain hareup unggul termasuk ka dieu. Berarti lamun ketika sholat orang ruku, ya ceng-celengan katempo, berarti kaasupan aurat kan gitu. Hanapun bujal, gitu. Ndak lamun make kaos biasa nama. Mun sholat make kaos, biasa kaosna nu gombrang, ulah street. Saha ketika ruku atau sujud, ya pasti ka tarik. Ya ceng-celengan katempo ya. Tuh gitu. Tapi ya batal seketika eta. Kecuali lamun make urang make naon sarung angin gede salat di luar teu make naon sarung hungkul ketebak ku angin. Wow. Ya, gitu. Ketika kebuka eta tapi langsung kurang langsung naon ditutupkeun deui seketika harita gitu. Henteu bunga diantepkeun gitu. Eta mah. Eta teu naon. Tuluikeun we. Ngan lamun teh mah kurang ngahaja naon ku angin bor sehingga muka sarung teh. Heuh ku ngahaja ngeunaheun. Eta batal. Kitu mah langsung kabuka langsung nutup deui teu naon. Ngalamun pan ari pikir mah kitu loba ngalamun kumaha lamun kitu tah lamun gambaran kitu nya teu naon gitu. Pan pikih macam kamar ge loba ngalamun gitu kumaha lamun kieu kumaha lamun kitu tak ulah sok loba ngalamun gitu. Gitu. Jadi nu dimaksud nutupan aurat mesti eta aurat mun urang kana urang mah lalaki berarti antara bujal jeung tur mesti kudu katutupan misalkan eueuhna naon baju keur dileuweung misalkan kuletak we udah naon asa napal we bener gitu
katutupan. Jadi sing kulit urang teh sing bener teu katempo gitu. Eta disebutna satru. Oh, nutupan gitu. Misalkan kulutak. Iya gitu, kulutak gitu. Nah, naon? Tahu di jero cai urang, tapi caina nu kiru. Gitu, hari bisa mah salat nu cai. Sakat teu katempo. Sagan sakieu tah jeroana teh cai teh berarti nutupan tah orat. Salat teh urang teh asal bisa we ruku jeung sujud tah. Ai kuat mah meureun napasna. Teu naon bisa. Dicet. Atuh moalkeunna meureun Pak ieu na. Atuh kahalang meureun ke naon. Usulal ma'i ilal basarohna moalkeunna atuh. Cai moal naon? Keuna kana kulit gitu. Nah, itu ya seperti halnya cenah asal ditutupan we. Nyari kayak katempo-katempokan malah teu asup kana nutupan. Justru nu dimaksud satru teh nutupan teh mesti teu katempo kulit eta aurat gitu. Mun urang lalaki berarti antara bujal jeung tuur. Mun awewe jami'u badaniha ilal wajhi wal kafain. Mun awewe mah sakabeh anggota badan salianti rarai sareng dampal pandangan. Kada ya dina salat awewe itu bisi urang pamajikan urang keur ruku keur naon keur sujud biasana mah sok katempo dampal. So eta teh sah eta. Sabab aurat awewe dina nalika keur salat mah sakabeh badan salianti rarai sareng dampal pandangan. Oke kade tadi namu kena awewe sakieu tah muka mukenana mukena anu naon anu dua gitu tah sakeun kieu sok ieu sok kasujudan sok dikaja ditilam gitu kana mukena teh kade teu meunang ieu kudu narima terbuka ya dampal pandangan gitu tah sakeun mukena ieu iya tah keur sujud deh gitu atawa sujud kana naon kana mukena kada mesti ieu kedah narima terbuka keur sujud si budak urang atau pamajikan urang gitu bejaan gitu berarti teu sah kayak dina rukun salat termasuk ulah kahalangan anggota sujud anu 7 teh gitu. Di antarana pamegat naon? Ieu tarang. Termasuk ieu dampal pandangan. Mun urang sorban kade, murag sorban nu dipake murag ku urang. Tuluy ku kasujudan urang. Teu meunang eta ge. Kanaonan dampal leunganan kasujudan. Gitu. Tak singkirkeun ulah teukeun kasujudan ku urang. Gitu. Katanya, jadi termasuk syarat sholat tehnya eta naon nutupan aurat tina paningali nalika jalma mampu ningali kana hal eta. Jadi nu kudu ditutupan teh aurat urang lalaki nyaeta baina surah wa rukbah. Berarti lamun aya make sarung teu make calana deui tuluy aya urut kun naon calaca bolong pas naon pas bingbing wayahna eta teh sanajan saeutik gitu saeutik wayahna berarti eta mah kana kataledoran urang nya matak sae urang ngangge naon lancingan deui gitu sok sanajan di sarung gitu urang di naon di lancingan deui ini masalah jadi termasuk syarat salat salajengna nyaeta mesti jalma kedah suci tina najis baik tina anggean tina badan oge tina tempatna mesti kedah suci tina najis maka urang dina nyucikeun najis kade eta kedah uningannya khususna mutawasitoh lamun mutawasitoh na anu ainiyah maka mesti kudu dileungitkeun heula datiahna contoh seperti teh ucing ya teh ucing ieu termasuk mutawasitoh mutawasitoh nu ainiyah berarti aya naon aya datiahna carana cempa piceun heula eta datiah najis teh sehingga eueuh ambe eueuh rupa geus eueuh ambeuna eueuh rupana kakara
di banjur. Jadi ulah kieu pertikeun ayana ceompol misalkan lah kagok keur ngepel langsung di sekalian diempel can ge disucikeun berarti empel geus naon najis tuluy ku urang teh kanu batal lain atuh kabeh saruangan jadi najis gitu ya kumaha sucikeun heula ceompol ngan sakieu matak cirian mun urang apal teh gitu ku sepidol misalkan gitu hilangkeun heula datiahna cet gitu ku lamak garing gitu teh geus yakin eueuh rupana, eueuh ambeuna, eueuh rasana. Geus misalkan kari banjur. Gitu. Salieu kedah ka banjur kabeh anu kayeunana. Wur ku cenah suci. Atau suci, empel gitu. Jadi ulah langsung diempel sakalikeun, lah kagok ngepel ya digobred. Atuh sakeluangan can ge disucikeun geus nah. Gitu. Tak kedah uningan eta urang. Kalau diurang ayeuna teh ucing, piceun heula teh ucingna comot, lep we, dahar. Kesukaan paneuh. Kesukaan. Piceun heula teh ucing teh gitu, geus yakin eueuh ambeuna, gitu, eueuh rasana, diletak eueuh haseum acan gitu. Ambean eueuh ambeuna rupana mah komo geus eueuh, tah lamun geus eueuh ambe rupa maka sok langsung banjur ku urang ku cai anu suci rasa gayung gitu tawa setengah gayung asal walatra we kakumaha ieu lingkaran anu naon anu dicirian teh banjur atoh suci teh aya misalkan dina buruan bata urang dina keramik piceun heula gitu aya keneh tuluy we asal ge aya keneh mah gitu geus yakin eueuh bentukna eueuh rupana eueuh ambeuna banjur ku cai nyanak cai nu suci gitu sagayung atau suci gitu gitu nya eta dina naon termasuk dina anggean gambarikeun atos dina nyeuseuh urang gade gitu dina awak komo dina awak mah gitu nya najis gitu. Oke salajengna mesti jalma kedah nutupan aurat nya ieu nu dimaksud khudu zinatakum inda kulli masjid, yang dimaksud masjid di sana itu adalah sholat. Jadi mesti orang kudu gigindingan dina keur naon keur sholat teh gitu. Artina nya sabab ngaruh eta teh cek tadi bau kesang bener eta teh ngaruh eta teh posisi orang bau kesang tapi dah teu najis ya kesang eta teh lumayan eta teh gitu semerbakna teh gitu ngaruh eta teh karena kekhusyuan itu kalah jadi khes salatna daknya lebih sadar diri lah lemah dinya mah gitu kecuali geus diubaran anggar keneh nya gae teh naon eta mah gitu teu najis nya takut sunat pan urang nange anu seseungitan teh sabab di samping eta karesep nu disunahkeun ku Rasul oge termasuk hal anu matak bisa narik-narik kana kekhusyuan urang gitu. Beda kan enak gigireun bau cupluk gitu ka urang ge kan maca Fatihahna ge jadi teu konsen eta matak sunat tuh nya mun urang teu bisa makanya masjidna sing sarareungit gitu tak gitu sing bisa ngajaraga we gitu. Saya ada teh kesesengitan matak pariki sok nyimpen hand sanitizer teh di antarana bisi bau urut ludo mah pan beda eta teh panas eta teh bau leungeun teh bau kalabatan urut nyolok liang eta liang ayam ningali nog gitu tak dibersihan heula sucikeun heula gitu. Tapi biasanya suci itu identik dengan bersih gitu. Tak itu nya para sepuh, mudah-mudahan Allah maparin ilmu anu manfaat. Wallahu a'lam.